Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadayana sampurasun. Tepangkeun nami abdi Miftahul Jinan absen 27 ti kelompok 3 bungur. Abdi bade nyaritakeun awalan dongeng utara-utari. Mangga urang dangukeun. Zaman baheula pisan aya hiji nagara ngaranna Tawang Sekar. Demi rajana geus sepuh jenenganana Raja Mahadis, anjeunna kagungan putra 2 pameget kabeh. Nu ageng yuswa 18 tahun, jenenganana Raden Utara. Raina yuswa 16 tahun, jenenganana Raden Utari. Karasep sarta rampuh. Eta 2 putra harita geus cukup pisan pangajarana. Kuramana diulang saban dinten sarta dipasantrenkeun. Ngaraos sagala ilmu, kagagahan, kawedukan, kajayaan, kasatriaan, karahayuan, sarta kasabaran katawakalan. Kitu deui tata bahasa Titi Surti wiwahana Yudanagara anggah angguh henteu aya anu kaliwat. Taya kapeang raja ngangluh teu damang balas mikiran putra. Sabab anjeunna mikapalai. Putra duanana jareneng raja ari nagara ngan hiji. Tidinya anjeunna menekung mujasmedi di kamar pasepen neda kanu kawasa sangkan dipaparin pituduh. Lamina nyepi teh 7 poe 7 peuting. Dina ka 7 peutingna tengah peuting sang raja ngimpen. Di ditu teh hiji aki-aki anu rambut jeung janggotna geus bodas ngeplak. Nyampeurkeun anjeunna bari mawa kembang sapasang. Eta aki-aki teh ngomong, "He raja, ayeuna meungeus tong dianggo alit manah sumawana peteng galih ku hal putra anu 2. Ieu bade kula mere kembang sapasang. Ngaran kembang pancawarna." Ku raja gerapek pasihkeun kadua putra sina candak siji sewang. Engke aya areup-areupeunana. Sang raja lilir kulemna, terus gugah bari uyup ayap milarian kembang, raos asanya bae. Tidinya sang raja emut bener, yen mentas nyimpen atuh beuki tambah ngangluhna. Kagagas ku impena harita keneh, terus bae lungsur ka jamban ngebak bebersih. Sanggeus ngebak laju nyaur ka pawarang nyarioskeun yen anjeunna ngimpen kitu. Pawarang miring ngangluh ningali rakana anu sakitu sesahna. Sang raja tuluy nyaur hiji gandek, di piwarang nyaur patih. Henteu lila Raden Patih geus sumping mando di payuneunana. Lahir sang raja. Kieu Adipatih anu matak disaur teh poe isuk kula hayang magelaran paseban aya nu baris dimupakatkeun piwarang kilengser supaya isukan para sesepuh jeung para juru ramal kumpul di paseban. Raden Patih, sumangga nun amit mundur. Isukna diwartosan ku kilengser geus kumpul kabeh di paseban. Barabat sang raja sasauran ti awal dugi ka ngimpen. Imet gemet teu aya nu kaliwat. Saurna deui, kula rek nanya ka sarerea, "Naon ta wina impian kula teh?" Supaya henteu rea nu nyarita ti juru ramal utusanana bae saurang, nya kitu deui ti para sesepuh wakilna bae saurang. Jep pasamuan jempling.